Suasana di jero kelas. Para mahasiswi ngantosan dosen bari ngarobrol. Para mahasiswa lompatan, sabab geus jamna kelas. Para mahasiswa geuwat ka jero kelas. Para mahasiswi oge langsung pindah kana tempatna masing-masing. Dosen datang ke kelas. Selamat siang, para mahasiswa. Sampurasun. Kemana nih mahasiswa saya? Saya domba pada mana? Assalamualaikum Ibu. Izin rapat. Pada nama? Pada diajak Ibu. Mana ada? Para mahasiswa, ayeuna urang diajar. Atung diri. Para mahasiswa, atung diri teh nyaeta kejadian fenomenologi nu kajadianna alamiah dina atmosfer dunia. Coba ragapkeun. Dina fisika, warna-warna bisa diidentikeun dina panjang gelombangna. Misalna beureum, panjang gelombangna antara 625 dugi 740 nanometer. Naon nanometer? Nanometer atau mm nyaeta hitungan tiga saperhiji milimeter. Nya bener. Nanometer nyaeta hitungan 3 saperhiji miliar atawa 10 pangkat minus 8 meter. Nah, panjang gelombangnya. Panjang gelombang teh aya berarti anggam nu diperlukeun pikeun mieun atawa mewujudkeun hiji gelombang nu sampurna. Sok catet. Para mahasiswa tatalangke. Kelas jempling. Ukur sora kertas nu tingku lisik dicoretan ku paplot jeung pulpen. Jempling. Eueuh nu dehem-dehem acan. Aya mahasiswa nu ngaco. Manehna ngarenjang tuluy manehna unggah. Dina basa Sunda aya nu nyebat katur diri, aya oge nu nyebat hukum. Naon bae kana Bu? Aya mahasiswa ngagerawahkeun. Tuluy bari jeung asa-asa, manehna nerangkeun bedana katumbiri jeung kuung-kuung. Asa merenah cek ukuran manehna. Bu, mangga kartu diri teh biasana aya saupami sudah diri saha saha sudah anu maaf. Nya geulis cerdas. Di alam sabudeureun kurang aya sinar bodas nu bisa katinggal. Geura lamun isu-isu eta panon poe sok nyebrotkeun eta sinar. Tah, dina eta sinar teh bisa sampai komponen warna aya. Eta komponen warna teh disebut oge spektrum. Pakakas nu paling pas saja pikeun ngadarikeun warna bodas nyaeta prisma kaca. Kacalan kaca ieu salah sahiji cara nu bisa ngadaraikeun sinar bodas tadi eta kaca-kaca teh jadi prisma nepi ka ciptana katung diri. Para mahasiswa ungguk-unggukan. Bu, kumaha? Saur urang sadama upama aya katung diri tandana aya kependeman harta dikeuntung ku tujuanan. Nya mitos hubung haratu nusantara teh bumi kosong kepercayaan bumi salah kata eta teh disyaratkan geulis yen manusia kudu nyaman bebendeman harta teh jadi katung diri teh
jadina bisa di mana wae jeung di kiraha wae. Asalna waktu pitu hal sifat cahaya nyaeta pantulan, kebiasaan jeung fokus sirahna cahaya. Jadi katun diri teh ngawaktu anggarna paneuteup jeung pesakna cai. Kukituna katun diri mah tuluy-tuluy laju jeung gerakna nu henteu kurang. Anggarna urang jeung katun diri makan atawa sarua hacina urang teu bisa ngadeukeutan eta katun diri. Para mahasiswa kuliah henteu. Wassalamualaikum. Gusti mungka anjeun yang regen percaya muntangkan harapan ngembingkeun impenan ngapung teh geus lawas jeung labas mugia rasa ikhlas katundirian dibeungkeut dina spektrum nu sarua cinta nu pinasti.